sora goreng jeung halus nomor 2 anu penting nama kuring nyoba mugi-mugi jalma baroseun pulau balagu anu ngeunaheun jeung papageula penasaran beli sora kuring nu pas-pasan sabab gede pisan manfaatna badan meuli barang nu teu guna makasih gancang geura boga lumayan badan katabrak beca. Hayang ngalamar ke kantoran tapi sok tara aya lowongan nu aya ge malah dikurudan ngomong keur ngamimitian loba usaha jual beli loba ngajual badan beli pinjem duit modal usaha teu dibere da eueuh borahna mending ge milih nyobakeun bakat najan bakat na bakat butuh tibatan kuring barang penta mending dagang sora bari maksa. Cita-cita hayang jadi doktor najan ngodok nu kotor-kotor omong-omong di kodok na bahenol lumayan najan leutik honor lantaran tara aya bejana doktor anu hirupna sangsara cara dukun anu dilembur saeutik gawe lobana nganggur mangka jadi jalma kudu pinter arah henteu gampang kabalinger neangan gawe pasti teu sulit tomo lamun dibarengan duit. Badan nganggur mending cara batur coba usaha dagang sora goreng jeung halus nomor 2 anu penting nama kuring nyoba mugi-mugi jalma baroseun pulau balagu anu ngeunaheun sing papageula penasaran meuli sora kuring nu pas-pasan sabab gede pisan manfaatna badan meuli barang nu teu guna makasih gancang geura boga lumayan badan katabrak beca.